Haduh, siganan teh di mana-mananya, lamun tos ngarumpul teh, ngaduna teh ngagosip, we ngaromongkeun batur. Hai, assalamualaikum. Tadi teh abi ka tukang sayur, di tukang sayur na teh meuni pinuh, meuni rame nya, sugan teh nuju naon, heng teh nuju kitu ngarobrolnya, padahal mah eta teh nu diobrolkeun teh rerencanganna keneh, bestina keneh, asa ku aneh cek abi teh. Tapi henteu sadaya ibu-ibu kos kitunya da seueur anu tara kumpul-kumpul ge. Mending lamun dicareskeun teh anu saraena kitu nya ieu mah anu kagorenganna mending lamun bener amun henteu kumaha coba. Aduh cek abi teh. Abek uyuh teh malah diajakan kieu cenah. Ulah waka pulang ka dieu heula cenah rame pi omongeunna seueur keneh. Ih ampun cek abi teh. Ku abi teh dijawab, ih abi mah seueur pada melan teh di bumi teu acan ngahuapan budak, teu acan ngaibakan, bade masak, bade itu ieu cek abi teh. Malah dibalikeun teh kieu. Heueuh cenah da maneh mah ayeuna mah sibuk cenah ge sagala ge cenah di video. Masak nu kitu ge di video, ngeuretan cengek di video, ngumbah sawi, ngumbah naon ge hae we di video si eta mah cenah ge. Ari ku abi teh dijawab, cek abi teh kieu, atuh wios teh da abi ieu sanes teteh cabageda daripada jenuh di bumi ngan kadua budak ngasuh wungkul mending neangan kegiatan cek abi teh yang ada mal konten kawas kitu. Malah dibalikeun deui cenah ge kieu. Emang maneh cenah teh ngonten geus menang duit sabaraha dih, geus kabeuli naon dih itu ya. Har teteh namina ge usaha. Cek abi teh atuh kumaha we keun we abi ieu da teu ngarugikeun teteh ieu cek abi teh. Ku abi dikitukeun malah baeud nya tapi mun papendak deui mah henteu sing kege biasa deui, biasalah ngaranna ge emak-emak kitu nya namina ge mama. Tos ka ditu ka dieu kawetan ka kulon nya abi teh dinten ayeuna teh bade ngadamel ikan bakar terus tumisan sawi sareng naon teh wortel nu kamari eta mah nya. Ngadamel sambel we. Tah tadi teh abi meser lauk jaerna eta teh sakitu 20.000 eusina teh 3. Tah 2 potong deui mah kanggo enjing-enjing ngabekalan papanna si Dede sareng sarapanna. Tah di dieu teh abi nuju ngosrang-ngosreng cabe bawang kanggo bahan tumisanna. Terus tos dipasihan cai tadinya saalit lanjut pasihan sesening, pecin, uyah, gula sareng naon deui eta penyedapnya. Masakna ge da mau lami-lami teuing sakedap we da naon teh wortelna ge da diirisan tipis ieu. Jadi teh reh asak kitu nya tah singkat cerita ieu teh tos asak we ka ieu teh ku abi lanjut we dipareuman si komporna pindahkeun we kana mangkok. Tah dinten Minggu ieu teh tumben papanna si Dede teh libur makana abi masak lauk bakar teh langsung kitu nya opat potong. Ieu abi masak sekitaran jam sabaraha tadi jam 9 meureun nya. Tah laukna tos garing tos asak nembe dipasihan si kecap anu tadi bumbu racikan. Ieu teh requestan bapanna si Dede cenah ge mah anu mah cenah ngadamel deui lauk bakar anu kaos keur eta ngadamel cenah enak, henteu lada henteu jadi pas kitu cenah enak. Lanjut di abi bade ngulek sambel nu tadi menang ngagorengnya bumbuna mangan pecin, uyah sareng gula. Uyah deui kana laukna tuh, laukna tinggal beuh meuni seungit tos asak we tinggal beuh barang ge meuni sae nya. Opat potong ge ieu paling abi mah hamam teh hiji abi mah da paling sakali emam gitu. Kadang lamun tos sore mah sakorea emam teh. Tah di dieu pas sana tos beres aya tumisan sawi sareng wortel kitu nya sareng ikan bakar sareng sambal cong emam.